Sajatining manunggal nyucluk garur karena jalmi-jalmi suci nu kapungkur, tapi ayeuna tos luntur asa pararaur ngaduakeun ka Gustina. Asa aing pang sucina, asa aing pang benerna, asa aing pang deket ka Gustina. Estu diri pajajaran nu ngajajarkeun kana kamanusiaan, kalawan asihna, welas asihna, asuhna, kalawan sumebiar ing jagat manusia, tapi ente asa pang pinterna, pang benerna, pang sucina, palalaur wangsa ayeuna. Asa manunggal kaula Gusti saestu ning diri anu deket ka Gusti, keun kasoledat letahna, keun kana mumuka caturanggana, tapi saente-entena caturangga kudu boga uga, caturangga kudu boga ngayuga ing jagat. Sasaeutik manunggal kaula Gusti, manunggal ka Gusti tetiasa ngamomole jagat manusia, kabeh ge hayang fana puji lan jemaahna. Para putra Sunda ulah hayang ngamomole panna, para raur nu penting mah dug hate kumbahan kalawan padangning ati, kalawan paku jajar nu ngajajar engke oge ngadeg cipahare paku jajar, pajajaran anyar engkena dilebak cawenena. Mugia rahayu sagung dumadi para putra Sunda, ulah pipilueun kana caturangga nu nyulayaan kamanusiaan nanana. Sampurasun.